Kumargi Ustad Cukil Parato Sumping, mangga urang kupingkeun tausiah ti mantena. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim. Jamaah alhamdulillah, ya mah astagfirullahaladzim. Jadi ti luhur nepi ka handap teh eta teh Buluan. dina kelek bulu. Alis. Tas nabi tis bulu. Bibir. Jadi bitis aya biwiran seranya. Napan bujal bulu. Kumuut. What the meaning of bulu kumuut? Ahli ibadah cing istiqomah hirupna cing barokah cing lalega sawah ogo ibu-ibu salakina istrina tambah solehah amin ya robbal. Seuceuk geus komentar alim cenah. Siap ngaraos sadayana siap. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Abdi ngaduakeun ka jamaah anu ngucapkeun kalimat Allah nalika ngupingkeun ayat suci Al-Qur. Mudah-mudahan apa yang kita hajatkan Allah kabulkan. Amin. Satu huruf tina Al-Quran teh sami sareng 10 kasaean. Saur Kangjeng Rasul al-qari'u wal mustami'u fil ajri sawaun. Quran mah rek nu maca rek nu ngadengekeun pahalana teh sarua. Naon cenah? Leres henteu. Padahal lamun ningali kana karipuh maripuhan keneh anu maca. Sabab anu maca mana pasna kudu panjang, suarana kedah tinggi, uratna nepi karantang, beteungna ampul-ampul, bahkan lamun ka tembong mah bujurna ge empot-empotan. Beda sareng jamaah anu ngupingkeun. Cing tambih barokah ilmuna. Sabab naon hadirin wal hadirat rahimakumullah, peran kiai itu sangat luar biasa. Wayahna ngaosna teu tunduh mah urang gawe babarengan. Siap Bu? Siap Bu? Siapa? Jadi peran ulama teh sangat penting. Naon sababna? Sabab lamun di hiji tempat tos teu aya ulamaan bakal keung, bayeung yang hariwang hareudang. Dugi ka saur Kangjeng Rasul la saron nasu kulluhum kal bahaim. Lamun di hiji daerah tos teu aya kiaian, yakin kalakuan jelema di eta tempat teh bakal siga sasatoan. Sabab naon? Sabab eueuh nu mamatah, eueuh anu ngeling, eueuh anu mereskeun, eueuh anu ngalempeng, tungtungna bakal jadi sagala bebas. Pergaulan bebas, perjudian, narkoba, pokona mah sabab eueuh ustad barudak teh. Sabab eueuh bebas. Subhan. Nu mawe kitu abdi naros ka jamaah sadayana nyaah ka para ulama nyaah. Nyaah ka para kiai nyaah. Sok mere tara eta masalahna. Lamun nyaah mah ku urang bere dukungan belekok seteh duit-duit. Kos nu sok marere duit wae. Dukung kurang sadayana, pika cinta kurang sadayana.
naon sababna man sajalma akroma anu ngamulyakeun al ulama ka para alimil ulam timbul pertarosan cenah ustad ari ulama teh saha Syekh Imam Nawawi nguningakeun hiji jalma disebatkeun ulama teh nalika alimun alladzi amila bi ilmihi ilmu nate jero ilmu nate seueur ilmu nate luas wa amila bi ilmihi jeung ilmu nate diamalkeun dawuh Kangjeng Rasul man akramal ulama sajalma anu ngamulyakeun ulama faqad akramani sami sareng ngamulyakeun kaula wa man akramani faqad akramallah jalma anu ngamulyakeun kaula sami sareng ngamulyakeun Allah wa man akramallah dahulal jannah jalma anu ngamulyakeun Allah surga adalah tempatna alhamdulillah. Aya kakeung para sepuh sadayana dauhan baginda Rasul dina sapali keteranganana tuturkeun urang ngarap barokah tina hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Ya jamaah istri pangsuurna ka pangkar ku abi tika kuping suantena cobi istri hungkul pambegat jempling. Bismillahirrahmanirrahim. Geuning aya ayeuna pali dieu grup VIP nama ke VIP batur mah di jalan imah di imah. Bismillahirrahmanirrahim. Sadayana sayati zamanun ala ummati yafirruna minal ulama'i fayabtaliyahumullahu panjang teing fayabtaliyahum Allahu bisalasi baliyatin hijikeun ampun aing mah dideketkeun barudak jadi ngajawabna saralah keun bae lah nu penting daek ngaji. Sayati zamanun akan datang satu zaman kata Rasul. Ini yang berbicara bukan orang biasa tapi Rasulullah sallallahu alaihi anu wajib benerna mustahil salah. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Jadi apa yang keluar dari lisan Rasul itu adalah wahyu, lain nafsu. Mata saur Kangjeng Rasul akan datang satu waktu di mana manusia umatku yafirruna minal ulama tos teu ngahargaan ajengan tos teu cinta ulama tos teu nurut ka para ustad hirupna mawa karep sorangan tungtungna jadi jalma anu eling kuduna teh kudu edan cenah barudak mah. Mana saur Kangjeng Rasul akan datang satu waktu di mana umatku jauh ti kiai. Kiai teh kalah dijauh. Justru maksiat di deketan. Maka dawuh Kangjeng Rasul, falab fayabtaliyahumullahu bisalasi baliyatin. Allah akan mencoba menguji orang tersebut dengan 3 musibah. Tuturkan kalimatna awwaluha yarfa'ullahu al-barakata min kasbihim wasaniyatu yusallitullahu alaihim sultanan doliman wasalisatu yakhrujuna minad dunya bi ghairi iman. Subhanallah ya jamaah seueur pisan tapi di antawis jamaah aya murang kali anu pang semangatna anu acok kotak-kotak. Siapa namanya itu? Hah? Akang? Hah? Aal. Aal berhak mendapatkan uang dari Ustaz langsung. Sini. Halnya ieu pang semangatna Pak, subhanallah. Ka dia Aal. Karena duit mah curing hak budak teh. Cenah. Hek sasalaman atuh. Oh, ya. Jadi punten ya Bu. Ari sasalaman teh sanes budaya tapi sasalaman teh akhlak. Zaman kiwari orang pintar balatak, orang berakhlak itu mahal, betul. Di antarana akhlak ditanamkan terhadap anak yang masih kecil. Supaya naon?
supaya lamun geus gede jadi jalmi anu berakhlak. Setuju? Subhanul yaum rijalul ghad, anak sekarang, pemuda sekarang adalah calon ulama di masa yang akan datang. Adalah calon pengusaha di masa yang akan datang. Calon pejabat di masa yang akan datang, calon orang-orang sukses di masa yang akan datang. Siga teu pira, tapi ternyata sasalaman itu bernilai luar biasa. Iya. Berdiri. Nah, sengaja saya panggil, kita duet sampai selesai. Ambil bangkunya, kita berdiri di sini. Wayana Ustadz Boboko kalau ngaji harus selalu ditemani. Alhamdulillah, tepuk tangan untuk anak kita. Kumargi Ustadz Cukil Parato Sumping, mangga urang kupingkeun tausiah ti mantena. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Astagfirullahaladzim. Keke larasaan Madinah Transipi jamaah alhamdulillah. Ya mah astagfirullahaladzim. Punten abi teruskeun. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, janten aya 3 musibah anu bakal ditimpakeun ka jalma anu teu sopan ka ajeng, anu teu ngahargaan kieu, anu teu nurut ka para alimil ulam. Mana yarfa'ullahul barakata min kasbihim, Allah bakal ngaleungitkeun kaberkahan tina rezekina. Naudzubillahi min capek kurcap tapi henteu barok, Kah. duit lob, Ba. luyuh lay, Ya. si jabrik di, Pipir. si jamrong di, Kolong. cingtong jauh teuing cangkeul ka dieu ameh gampang ieu na kapayun deui harta lubak Libuk. teka Lebok. luyuh Layah. di tengah Imah. harta banyak jabatan Tinggi. budak Bangun. daek teu Bu kersan teu jadi anu sebatkeun teu berkah teh sagala perkara anu teu ngandung ka sae. Cek tadi apa yang dikatakan oleh adinda anak kita ini bahwa bro di juru bro di panto, si jabrik di pipir, si jamrong di kolong, luyah layah di tengah imah, lubak libuk teu kaleb, budakna hese diat, Tur. ngalawan kakol, Lot. kakolot wani molot, Tot. budak itu kudu dicek, Tek. dicepeng, ulah dicekek budak teh, dicepengan, papatahan. Subha, sabab ayeuna zaman Dan. kudu eling saya zaman edan. Justru urang teh zaman teh kudu mejeuna eling ka Gusti. Jadi hiji musibah pikeun jalma anu jauh ti ulama teh bakal moal barokah dina hirup. Nah, nu kadua, yusallitullahu alaihim sultanan zaliman. Allah akan menyimpan di tempat orang yang tidak menghargai ulama adalah pemimpin yang Lim. pemimpin yang Hat. menyengsarakan Yat. tidak peduli kepada Rang. hanya peduli kepada diri sendiri. Re. Insya Allah. nu kitu akan diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang jauh ti ulama. Naudzubillahi min. Nu katilu musibah pikeun jalma anu jauh ti ulama teh yakhrujuna minad dunya bighairi iman, maot teu ngabantun iman sareng disebutna mati Konyol. mati husnul khotim mati konyol mati suul khotimah mati konyol teh nu mawi kitu pikanya api ka deudeuh para ulama mudah-mudahan kaberkahanna sumping ka urang sadayana amin ya rabbal. Oke anu gusing beuring nepi hormat aparatur pemerintahan kersana bapak urang pepuh urang persana bapak kades alhamdulillah doakeun anjeunna cing sehat cing panjang yuswa cing tambih barokah. Naon sababna yudilluhumullahu tahta dilla arsihi yauma la dilla illa dillu, karena ternyata golongan pertama yang akan mendapatkan teduhnya aras Allah adalah pejabat-pejabat yang selalu adil dan amanah. Insya Allah Bapak Kades urang sadayana amin ya rabbal.
Atuh tegakantun jamaah sadayana sepuh sareng anomna. Subhanallah ibu bapak pangarsa sepuh pribados mah reueus sareng bingah. Naon sababna ningali jamaah anu sakieu seueurna? Alhamdulillah. Padahal di dieu mah suasanana ge Ris. da sabenerna mah wayaki mah lain waktuna ngaji, tapi waktuna Pol. ngopi. Waktuna ngompol. Atuh meureun banjir ti ditu kahanap. Jadi raosna wayaki mah ieu mah kalah ngompol. Tapi urang dia mah kalah ngaji, betul. Padahal ningali kana waktu mah jam 10 mah lain waktuna ngaji, tapi waktuna hese, waktu hees teh. Naon sababna? Ngaji itu adalah ibadah. Al ibadatu la yaqilu maknahu. Nu ngaranna ibadah mah teu bisa dipikiran ku hawa dajek nafsu mah daripada ngaji mending Ses. matak anu datang ayeuna adalah jalma pilihan, disebutkeun ge jalmi-jalmi anu nuju diraksa ku Gusti. Bahkan abi yakin anu hadir ieu jamaah anu seueur ieu kalebetkeun jalma-jalma istimewa. Jadi anu hadir itu adalah golongan jalma-jalma istiqomah. Saur saha eta teh? Duka. Saur Kangjeng Rasul. Manin taqala liyata'allamal ilma turutan manin. Punten ieu teh hadis ngan ku abi dina domkeunnya supados gampang dicerna. Sakali deui punten. Manin taqala liyata'allamal ilma turutan manin. Ari para kasepuhan nu di payuna pasti anu ningain sa. Kan ieu nu jadi masalah ieu nu teu ditararukang ieu teu ararapal. Apal henteu? Itu anu di ujung apal henteu? Cing nu di ujung hungkul nu ieu sugan apal. Dulu aku suka padamu, dulu aku memang suka. Astagfirullahaladzim. Ari kanu kitu patut ararapalnya siga ujang ge. Apa? Sugan teh apal. Ustaz atuh datang geus beuting make di kitu-kitu jaba diarabkeun hoyong ku Sunda we siap. Saha-saha jalma anu lempang erek ngaji turutan saha lempang turutan nama ulah. Mangka dihampura samemeh lempang ku Gusti bareng mangka mansing sajalma intakola anu ngalaksanakeun ngalangkahkeun sampeanana. Payun. Lihat ta'alamal ilma tujuanana erek ngaji. Talabul ilmi. Kabeneran ngadatangkeun di daerah Bandung. Ngaran ustadna ustad Boboko. Astagfirullahaladzim. Lain eta ka ustad teh sopan. Biasana abi teh sumping aa pangersa akang ieu mah abi datang cing harewas tuh Boboko datang. Kasepuhan palurah pakades seueur anu naros na ustad nah make disebutkeun Ustad Nopal cek abi teh takdir dari kahoyong mah yang jadi Ustad Arjuna abdi teh ngan takdirna jadi Ustad Boboko teu jadi masalah, justru abi mah bunga gala-gala gelar Ustad Boboko abi jadi jelema anu loba dulur dengan duit wae deh anu janten seueur baraya. Alhamdulillah. Saha jalma anu sumping ka hiji pangaosan tujuanna erek tolabul Gufiro pasti dihampura dosa urang teh qobla ayyatua samemeh urang lempang matak tong keung ujang tong hariwang datang na ibadah calikna ibadah tinggalna ibadah ngupingkeuna tunduhna keselna encokna panyakit encok mah tiraha encok jadi ibadah. Allahumma sholli wa sallim wa barik supados langkung berkah sabab sabal dina amalan sasih Rajab teh kedah seueurkeun ngaos sholawat. Kita bersolawat, saya akan ditemani oleh Ustadz yang kecil ini. Siapa namanya? Al-Azbar. 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 Azbar. Dipanggilna? Al. Itu marhum. Sanes Al-Azbar ya. Kumargi Al-Azbar kersanya dengan Abi, jadi sebagai kenang-kenangan, maka ia sorban kanya Abi di hadapan jamaah diinyeumkeun heula sakedeung ya. Sabab Abi hareudang kitu tah.
Allahumma salli wa sallim wa barik. Ale. Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Coba sareng sadayana bersolawat. Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul Salam alaika. Ya Habib Salam alaika. salawat Allah alaika. asraqal badru alaina fakhtafat minhul. Kalah sakedap kita aya anu buduru aya anu buduri. Coba pilih dia lah. Asraqal fahtafat. Alah aya anu buduru aya buduri. Jadi kadang teh budurui. Tapi jamaah paling panggar. Asraqal fahtafat. Punten ku bapak-bapak dilereskeun. Asraqal fahtafat minhul rumis lahus nikma ra'ayna qatu ya wajah sururi. Semuanya bersalawat. Ya Nabi salam Alaika. Ya Rasul Salam alaika. Ya Habib alaika salawat. Anta samsun anta nurung fauqa nuri. Anta syam anta nurung fauqa nuri. Anta iksiru wa ghalli, anta misbahu suduri. Semuanya bersalawat. Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul ya Habib alaika salawat. Allahumma salli wa sallim wa barik. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kempelna urang di nia tempat dina kayan waktu parantos wengi tiada lain tiada bukan adalah sejak ngagungkeun kana peristiwa naon? Isra Mi'raj. Anu urang dia nyebatkeun eta nyaeta Rana Randa Jaban. Eta Rana. Jadi kampana urang di haflah mubarakah teh sejam memperemut mengagungkan peristiwa agung nyata peristiwa Isra
anu disebatna nyata Rajaban etara punten abi naros ka jamaah pali dia pamegat osok Rajaban unggal tahun osok unggal tahun Rajaban naon eusina ayeuna punten ka istri anu pali dia osok Rajaban unggal tahun naon eusina halo araya ieu teh aya jamaah pali pengker osok Rajaban osok muludan osok muharaman nu maot osok tahlilan astagfirullahaladzim jadi di dieu mah nu maot teh tahlil jang di mana-mana anu tahlil mah anu hirup atuh ceuk osok marhabaan osok manakiban osok tawasulan osok nganyuk punten kenapa saya bertanya demikian kieu di luar sana ada segelintir orang yang mengatasnamakan Islam tapi anti untuk Rajaban. Leres henteu. Nyebutkeun Rajaban teh eueuh ti ditun, muludan teh teu aya ti nabi. Ketika seseorang mengatakan eueuh ti dituna eueuh ti nabina, punten nu kitu ku urang kedah diajak diskusi. Naon cenah? Sabab urang karun, sabab urangnya eta kahiji. Nu kadua naon sababna urang kudu Rajaban? Pertanyaanna simpel cing ujang kira-kira lamun urang dia osok Rajaban unggal tahun naon eusi Rajaban teh Jalmi. jalmi bener mah nya aya sato atuh di dieu. Nu kadua Ilmu. Setuju? Nu katilu Salawat. setuju? Nu kaopat Jelema. apa geus tadi jalmi jeung jelema teh eta keneh. Tah ayeuna ujang tati. Jadi ketika saya bertanya naon eusi Rajaban, jawaban dari semua yang dikatakan oleh saudara Stephen itu semuanya masuk akal. Naon? Ngaji. Cing tarik. Ngaji. Naon cenah eusi Rajaban teh? Jelema. Eusi Rajaban jelema. Jadi eusi Rajaban teh ngaji. Eusi muludan teh ngaji. Eusi muharaman teh ngaji. Eusi tablik akbar teh ngaji. Ulah eureun ngaji budak SD, ngaji SMP, SMA, nu kuliah, ibu bapak, nini aki, nepi ka maot, sanggeus maot. Astagfirullahaladzim. Geus maot mah geus tong ngaji wae. Ketika Ustaz naros ka ujang Rajaban eusina ngaji berarti saya atanapi awon. Saya. Lanjutkan atau hentikan? Lanjutkan. Ketika abi naros ka jamaah muludan eusina ngaji saya atanapi awon. Lanjutkan atanapi eureunnan. Ketika di dalamnya ada ngaji, maka di situ ada proses yang diwajibkan dan dipardukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Batak Ustaz naros deui ka ujang anu make cinung ieu kan lu semangat kadua ka dia ujang naik kana panggung baturan jang Ahmad ka dia. Ka dia sok. Siap. Alhamdulillah. Eta jang namut kopiah. Ya. Sok. Eta. Sok siap. Namut kopiah kana jeung jelemana kitu na sok ka dia. Oh jadi we tiluan. Aduh aing mah 50 150 ribuan. Korsina tilu Utan eta jang safai kapal di kali sih. Cenakina kali ka penggar. Bukan deui. So, punten nya bunya ieu seueur murang kali urang libatkeun sabab biasana budak mah lamun ajengan naik cuek tara ngupingkeun tapi budak di dieu luar biasa semangatna. Tapi ka budak itu mah molotot we teu ngicep-ngicep tinggal. Siap. Atuh hari kitu mah Rajaban ngaji berarti saya atanapi awon. Saya. Lanjutkan atau hentikan? Lanjutkan. Saking ku semangat lanjutkan jadi salutkan. Sok ujang leungeunna kieu mumpung alit keneh. Cing semangat cek ustaz teh Rajaban cek ujang teh lanjutkan. Siap? Ningalina ka ditu. Rajaban. Lanjutkan. Waduh. Insyaallah bakal jadi pejabat ya budak teh. Geus katingali. Sok cing tarik ka ditu deui. Muludan. Lanjutkan. Ya. Muharaman. Lanjutkan. Nganyuk. Duka. Subhanallah. Ayeuna budak ieu can gawe. Ujang geser ka ditu. Ngaji. Lanjutkan. Judi.
Wow. Judi, toew. Sigana ya budak teh korban Roma Irama sigana teh budak teh. Hentikan. Ngaji, Lanjutkan. judi, Hentikan. tobat, Lanjutkan. maksiat, Hentikan. busiat. Duka. Narkoba, Hentikan. bala-bala. Lanjutkan. Ya, daripada narkoba mending bala-bala. Tapi aya narkoba anu menang khusus. Nini. Naon narkoba ke nini, narkoba narikan kolor bapak. Subha. Mulu dan ngaji rajaban, muharaman, halal bihalal, tablik akbar, pokok nama ngaji kecer ngaji. Insya timbul pertarosan ti urang kampung naon cenah ieu teh Bu? Tah eta. Ustaz cenah naha atuh ari eusina ngaji tapi beda-beda ngaran. Aya rajaban, aya muludan, aya muharaman, aya nuzulul Quran, aya naon lah kalimat-kalimat nama. Eta mah ibu bapak hadirin mung saukur cangkang. Lamun cek urang dia mah cek budak mah disebut teh Casing. Betul teh? Eta mah mungkur baju bakwan. Rajaban mulu dan muharaman mung cangkang hungkul. Esi nama ngaji. Teu jauh beda siga bulu anu aya dina awak ujang. Di luhur nepi ka handap teh ujang teh buluan. Ngan beda tempat beda ngaran. Ieu teh bulu kabeh. What the meaning of bulu? Bulu. Nah, bulu teh naon? Buluan. Aing mah capek budak teh. Akeun bae rame-rame. Jadi ti luhur nepi ka handap teh eta teh Buluan. ngan beda tempat jadi beda Ngaran. ya sok urang buktikan buka kopiahna. Tatih ujang mah. Cok jawab sok ame teu tunu. Ningalna ka ditu. Mun jadi dina sirah naon ngaranna buuk. Bulu eta teh nya. Luhureun soca. Alis. Anapeun irung. Kumis. Dina gado. Jenggot. Dina dada bulu dada dina kelek. Kelek. Dina bitis bulu. Biti. Anapeun bujal bulu. Bujal. Oh jadi di Majalengka mah ya bulu bujal. Cing benerkeun ku ujang. Dina dada bulu. Gada. Dina kelek bulu. Kelek. Dina bitis bulu. Bibir. Jadi bitis aya biwiran cenanya. Kakek hiji deui ujang-ujang diajar deh calik. Ieu salah ieu. Tadi bulu bujal ieu bulu biwir. Keun we lah kaditu kadi ujang sini maju. Dina sirah Bulu. rambut kata bulu. Dina kelek bulu. Alis. Tas eta asal lieur nya kumahanya aya bulu halis dina kelek. Dina bitis aya bulu biwir. Cing jang ku ujang anu tarik. Balikan di tilur ameh nyambung. Ya, siap. Mun jadi dina sirah naon ngaranna Buuk. ya. Luhureun soca. Halis. Anapeun irung. Kumis. Dina gado. Janggot. Dina dada bulu. Bulu dada. Dina kelek bulu. Bulu kelek. Dina bitis bulu. Biti. Anapeun bujal bulu. Kumuut. What the meaning of bulu kumuut? Tapi alhamdulillah ya teh budak teh sakieu geus alhamdulillah. Jadi ti luhur nepi ka handap eta teh bulu. Naon cenah? Bulu. Naon cenah? Bulu. Jadi ayeuna teh urang ngaji dina rarangka Buluan. rajaban. Ampun aing pabaliut ngaji nanti kira. Tapi lah tepuk tangan heula lah keur barudak anu tilu ieu subhanallah. Sakieu geus aya kawani alhamdulillah. Didoakeun ieu cing jadi Ustad Cukil, Ustad Baskom, Ustad Tolomong. Teu naon lah. Jadi lamun ngajajar opatan jadi mubalik teh engke teh dina baligo teh mubalik para buat dapur. Teu naon lah, nu penting loba Wit. dulur belekok teh kana duit teh wae. Subhanallah.
Jantan ibu bapak hadirin wal hadirat rahimakumullah. Nah make disebutkan Rajaban eusina ngaji kan anu dibahas tentang Isra Mi'raj. Nah udah disebutkan Muludan eusina ngaji kan anu dibahas tentang kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi ngaji beda ngaran sabab beda pembahasan. Subhanallah. Falah. Irit. Coba ujang dulu ada panjang. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. La haula wala quwata illa billahil aliyil. Falah lamna teu make tasdid. Bener artina marilah kita mencapai kemenangan. Tapi lamun aya urang dia anu adana kieu. Hayya 'alal falah. Artina teh hayu urang macul ka sawah. Matak masjid kosong gara-gara salah anu adan. Tapi di dia masjid pino. Insya Allah justru dengan peringatan Isra Mi'raj jadikan kualitas keimanan dan motivasi kita untuk selalu berjamaah, selalu kompak ke masjid, kompak kerja bakti, sosial, silaturahmi, ngebangun jalan, pokoknya mah udunan, tablik akbar, maot oge. Ulah tuh, monya maut kompak masahan werek ngurebkeun merenang. Subha. Jantan nomor kahiji di antawisna rukun qauli anu kedah diucapkeun nalika salat itu aqwalun, ucapan takbiratul Kan punten bilih di dieu seueur anu tos ka Mekah, bilih ibu sareng bapak teu percaya mudah-mudahan cing aya nasib ka Mekah sadayana. Ngucapkeun takbirna sarua tapi gerakan takbirna rupa-rupa. Punten. Ujang jadi tihang cekerat. Ibu bapak ngangkatkan lengan dina takbir rupa-rupa di Mekah mah. Kecuali di urang masami. Kenapa? Pertama hukumnya adalah sunnah. Hukumna sunnah. Tapi sok sanajan sunnah keur urang mah aya aturan. Tinggal dina kitab Sapinah, katakan janggot atuh eta. Naik sakedik kana kitab Fathul Muin. Naik sakedik kana kitab Takrib, naik sana seni kana irung, naik sakedik kana kitab Kifayatul Akhyar. Alhamdulillah ima boga tihang mik teh ieu mah otomatis ieu. Jadi kaditu ka dia ngilu gitu. Ngangkatkeun lengan takbiratul ihram teh rupa-rupa. Aya anu kieu, Allahu Akbar. Wah, eta mah siga Prabu Kian Santang. Aya anu kieu Allahu Akbar. Aya anu kieu aya. Akan ari urang mah kieu nya Allahu Akbar. Dina kitab Takrib Al-Mujib diuningakeun. Punten tihang halangan. Pengolkeun tihangna ya. Nalika urang ngalaksanakeun takbiratul ihram pas nyimpen panangan aya aturanana. Lamun langeun anu belah kenca di dieu adekeun cingirna kana bujal. Eta ge lamun bujalna Ayaan. Emang aya jelema nu bujalan. Aduh alhamdulillah untung tihang jadi dihampura. Adekeun si cingir kana bujal, adekeun si jempol kana tengah-tengah dada. Tujuanna supados husu. Henteu ari wajib mah tapi hukumna sunnah. Allahu Akbar. Tah kitu. Ibu bapak hadirin wal hadirat rahimakumullah. Sanajan ayeuna hukum sanajan ayeuna hukumna sunnah tapi keur urang ahli sunnah wal jamaah perkara sunnah dianggap wajib itu sae geus balikan deui mah calikeun capeun jadi tihang ujangan jadi tihang ayeuna. Jadi ngangkatkeun leungeun ieu saruana di tihang teh loncer ieu mah tihang teh. Ngangkatkeun leungeun takbiratul ihram teh hukumna sunnah, ngucapkeun takbiratul ihram nalika urang salat teh hukumna wajib. Eta disebutkeun rukun qauli. Rukun naon cenah Bu? Matak dina salat teh aqwalun pirang-pirang ucapan, wa af'alun sareng pirang-pirang padamelan.
pada melang teh disebutna rukun af'al. Artina rukun anu kedah digerakkeun ku anggota tubuh. Hiji di antawisna ruku, tuluy cengkat, i'tidal. Jadi cengkatnya ngaranna i'tidal. Tuluy iktidal, tuluy sujud, sujud. Tuluy sujud, tuluy calik di antara dua sujud, tuluy tahiyat akhir, tuluy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya mengajak beres, ya mengajina oke. Jadi timimiti ruku, i'tidal, sujud, duduk di antara dua sujud, tahiyat akhir nepi ka aweh salam, itu semuanya dilakukan. Maka itu ada disebutkeun salat. Teu sah lamun jelema salat teu kedal kalimat. Teu sah lamun jelema salat teu ungked-ungkedan. Nu mawi kitu aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbir wa muhtatamatun bitaslim. Ucapan-ucapan yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan kalimat salam, yaitu kalimat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Janten hadirin wal hadirat rahimakumullah. Isra Miraj adalah perjalanan agung. Allah dat maha agung mercantenkeun jalmi anu paling agung, angkati tempat agung ke tempat agung, nyandak amalan pang agung nyaeta amalan ibadah salat. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu as-shalah. Pangheulana ibadah anu bakal dihisab adalah salat. Fa in wujidat tammatan kubilat sairu amalih, lamun salatna hade ditarima ibadah sejen. Fa in rudat nakisatan rudat sairu amalih, lamun salatna goreng maka ditolak ibadah anu sejena. Simpulna jantenkeun salat sebagai kewajiban yang harus kita utamakan. Siap? Karena salat itu adalah identik dengan penyerahan diri kepada Allah. Apalagi salatna berjamaah. Insya punten di dia jamaah berjamaah masjidna di masjidna pinuh-pinuh. Insya Allah minimal maghrib isya sareng subuh, dari lohor sareng asar mambeuneunan ka Karbon. Betul? Ulah siga di ditu Bu Pak berjamaah teh. Hari maghrib sajajar, isya setengah jajar, subuh duaan we ngajajar. Hari baheula mah nya kasepuh taroskeun masjid teh kubilik heg alit pinuh berjamaah, bapak-bapak sujud careurik harusu, lain ingat kana dosa irung kecepet talupu. Tah jantenkeun momen ayeuna peringatan Isra Miraj sebagai momen urang untuk ngalaksanakeun berjamaah. Insyaallah jamaah di dieu mah sadayana kompak, sadayana gotong roy, kadayana sasareng, komodi ayeuna sakedap daripada pemilu, kade ada yang lebih penting daripada perpolitikan, yaitu ukhuwah islami. Tong keung tong hariwang masalah pilihan tong jadi pikiran, nu penting urang mah babarengan. Siap? Allahumma salli ala sayyidina wa afiyatil abdani wa sibaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi salim. Angkatkeun pandanganna urang ngadua saserengan, doana ku abdi diaoskeun. Insyaallah saatos abdi aya doa khusus deui nya janten teh waka arwi. Mangga bismillahirrahmanirrahim. Sareng. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka bijahi nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ang takdia hawaijana anu salajengna dina sasi agung sasi Rajab ieu akhir daripada sasi Rajab urang ngadua khatmil Quran wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifa wa rahmah. Quran mudah-mudahan janten obat kangge hate urang, bil khusus generasi penerus urang, putra putri urang cing bararager, cing berakhlak, cing janten generasi Quran. Amin ya rabbal amin. Allahumma arhamna bil Quran. Sadayana ngaos waj'alhu lana imaman wa nura wa rahman
Allahumma zakirna minhuma jahilna minhuma na warzuq tila ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatai ya rabbal alamin. Nas'aluka al-ijabah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hapunten anu kasuhun, mudah-mudahan ageng manfaat bil khusus peringatan Isra Mi'raj ngajadatkeun urang janten ahli salat berjamaah sareng padamelan anu sanesna ge tiasa sasarengan atanapi berjamaah. Amin ya rabbal wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.